Allahumma inna nas'aluka inna kunta ghaffaran fa'arsilis samaa alaina midrara. Amin. Amin. Dengan lagi kurang sibuk turun dan taufik bisa ninggalin tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyullah sayyidina Muhammad may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala ulama Syekhuna Abu Bakar Al-Waqfi kitabihi ma farraqtu min sholatin illa sa'aitu as'ada hayain min imra'atin faradat minas zina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji kali syukur sangaking ka Allah anu maha ghafuur, barkat rahmat miwah inayah suluhi qadir lan jijihanis oge untuk Allah kurang sadaya dinawakit wayunan diung kempelkeun dina haflah anu barakah dina tempat anu kacida suci mulia ku Allah disebut Baitullah anu usisa litaqwa. Mudah-mudahan di kompel urang sadaya misalnya kumanah musai ka Allah dinararaga kembang amanah tugas di mantenah liang bubur urang sejak ibadah melakukan diri dan perausan. Mudah-mudahan Nabi Allah karena tahu syukur urang dinawaki layuna baris dan terciciren dengan ulang jaga di bayi dan makin rahim. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat kali salam namu dia limpah curah ke baginda alam Nabi pilih Rasul menuju kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulawati para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, agung harapan kali doa ulang sadaya diangkeun kumantuna di payun Allah azza wa jalla anu baris ka istrena urang sadaya di syafaat jaga dina keumatan ya Rabbal alamin. Hatur takiro pakrasakan paman waktu pakrasaran parantos paparinkin karunian waktos tapi wadosnya wakil doaina kiraan tadi ke rumah atau nuwun anu sadaya pada saka sepusin kuring guru simpuling Pak Ketua MUI Desa Sukawi lalu kita ibadah suci kurban di kedaruannya wasilah mantenan ibadah siasa kumpul sadaya
Dinaraga pengawasan mudah-mudahan mantan dipanjangkan barokah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramun, para ahli, para ulama, para asatidz wa asatidah pejuang agama tanpa pamrih disangkan umat ridho lillahi ta'ala dan dibaros dihormat sepuh tokoh masyarakat terkemuka oke tegakantun pamong desa murah hadir di kumpul di pengawasan berkegiatan dibaros tidak bakil untuk dihormat. Mudah-mudahan kinanjar kewujudan ayat Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ibu kali apa sepuh kewahan mengucapkan keluarga kita lebih pada suri hormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Nakirkan Allah ngalapungan dan hiji hadisna dinaya patempatan masjid harus itu mulia bulan sadaya menjadi padatkan karena wisdom syukur Allah, menjadi padatkan karena ibadah ke Allah. Mudah-mudahan jangan bau karena usai dunia para di akhirat. Ya Rabbal Alamin. Biha amar wa tasudha biha kiri-kiri biha kutaya ikane umatul muslimin dinamanah Nabi khusus kurang mengalih ayat masih tetap walau di istilah keyakinan ayat hak ibadah buat Allah kanjeng Nabi Muhammad utusan Nabi suci di pemberian wahyu menandakan mengemban amanah disampaikan ke umatnya. Mudah-mudahan ulang sadaya sekali dianggap umat baginda Rasulullah kini syafa'atul udma pertolongan pertera jaga dina pakai unak kiamat ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah betawi kasadaya bil khusus kesepuhan demaksud ngalawan bungana dibaros dina wakil ayeuna kapancan gawe kolak hakikat dan di hadis Allah biasa sumangun di bayi siku sadaya dimaksud pada ngabuar mangpira-pira ilmu sopong orek nebongkeun amal anu sae estuni pribados sejak silaturahim salam sadaya mugia katampi aya dina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dieta pribados sejak menikah rekna ulang negara Indonesia alampungan kekuasaan Bapak Presiden tepat di tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional ending ayeuna kapitual hiji ending kapitual 22 tepatna dina dinten Ahad ending di Indonesia kebiar Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan ulang wakil generasi kaderan umat Islam di lembaga pendidikan pondok pesantren disarengan wilayah oge magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri nuju mondok di mana wae pondokna, nuju masantren di mana wae masantrenna. Saenggauna ku Allah diusulkeun ilmu anu manfaat. Para sepuh, para walina Doni ngabiayaan kurang kali beli pesantren. Mudah-mudahan teras-teras walau digolongkeun barokahna yapil milik rizkina panjang yuswana bari barokah catat Allah direng-rengan min ibadiyas sholihin ya Rabbal Alamin. Ibu bingah dan kurang kali dan santri boga di rumah santren cukup bunga sekali bingah kurang kali di pesantren boga ibu rizki mereka bagi obat walau diusulkan ayat rizkul maksud ayat rizkul maut ayat
aya rizqul mamluk rizki teh rupa-rupa aya nu dibagikeun rizqul maksum aya rizqul makmur ditanggung jawab ku Allah aya rizqul mamluk dimilikeun ku Allah aya rizqul mau'ud dijanjikeun ku Allah hoyong dipaparin rizki anu mau'ud naon mau'ud dijanjikeun ku Gusti maksud kabeh terhitung iman terhitung kafir dibagi kalau Nawawi orang kafir salah lawan diri sendiri maksud makmur ditanggung jawab ku Gusti kalau tidak tuangeun ditanggung jawab Allah aya rizqul mamluk dimilikeun ku Allah hakikat tambah milik Allah dengan dipaparin kemilikan ku Allah dengan rizqul mamluk aya di rizqul mau'ud di saat teroris di obat nu bersyarat begitu mana rizqul mau'ud nu dijanjikeun ku Gusti tersakabeh kabagian rizqul mau'ud wungkul jalma iman jeung takwa ka Gusti wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu jadi itu nanti banyak lagi ulah hayang rezeki nu dijanjikeun ku Allah takwa wal kabage mata wa yarzuqhu nake min haitsu layak tanpa digugah teu kudu capek melat caut teh cukup sajam asa ari caut di mimiti cepun dan bini caut melat teh jantungna tolak pangkalan sabaraha taun kabuahan satahun kaasak di buahan sabaraha bulan 3 bulan jadi satahun 3 kitu ge lamun teu kucocon lamun maun ayat takwa ibu min haitsu nasi ku Allah tanpa juga tekuk si melacau ceret tekuk si melacau raja dulu tapi dibikeun ku Allah jadi Gusti asal takwa insya perintah Allah illa liyaqudu kecuali bikin ibadah kata anu maha benar zat anu mahanya zat anu maha segala bukosna Gusti premingna eta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kebuktina sepilkeun kana utang ta illa liya tahapan illa liyaqudu para ulama parantos ngagambarkeun awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqomah kewajiban panggelana kamanusa ma'rifat ka Allahu wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistiqomah kewajiban panggelana kamanusa ma'rifat ka Allah jadi kewajiban panggelana kamanusa teh makrifat ka Allah anu maha ari makrifat tahapanana kudu melalui proses
mana tapi sama dengan ayat marifat hiji kudu ayat syariat, kedua kudu ayat hakikat. Antara syariat dan hakikat digabungkan kutoriko. Jadi itu menggabungkan syariat dan hakikat tengah ayat toriko. Nabi kaken mun syariat digabungkan kutoriko jeung hakikat sama dengan makrifat. Ugus nabung syariat dijalankeun ku toriko jeung gabung jeung naonana hakikat sama dengan makrifat. Mun eueuh syariat eueuh hakikat teu make toriko moal aya makrifat. Halo halo ibu nikah syariat kuningan syariat bios babi disaurkeun aya syara aya syari aya syariat beda kuda naon syara hukum naon syariun anu ngagelarkeun hukum naon syariat ngajalankeun hukum beda naon cenah syara syari syariat. Sopekal balik ngaji nata ibu bibisi bapak nata giring benang naon haji cecep syara syari syariat naon syara itu hiji syari dua syari tilu syariat pintar ibu-ibu naon syara hukum naon syari nu ngagelarkeun hukum saha Allahu wa Rasul Allah sareng Rasulna Gusti jeung Nabi Muhammad naon syariat ngajalankeun hukum pasariatun ahdun bidinil khaliqin sarulama pasariatul ali syariat teh ahdun bidinil khaliqi kecapna teh ahdun kaditu nabi aya ahdun ila aya ahdun bi beda artina lamun ahdun ila artina nyokot lamun ahdun lamun ahdun ila artina nyiksa lamun ahdun artina nyokot lamun ahdun bi artina ngajalankeun kitu biar cenah dengan kabangan orang ya ahdun bi artina ngajalankeun ahdun bi dinil khaliqi ngajalankeun dirinya teh hukum Allah lain agama mamilah dinuntunan sepidinya syariat artinya hukum ahdun bidinil khaliqi nu disebut syariat teh ngajalankeun pirang-pirang hukum Gusti Allah. Jadi syariat teh ngajalankeun hukum lamun syariat hukumna lamun syari anu ngagelarkeun hukum ayeuna urang kudu boga syariat naon syariat teh ngajalankeun hukum saha hukum Gusti Allah khaliq didinya teh Gusti Allah dikira repe wios itu untuk turun terhadap perasaan kewajiban ka manusia panggeulana teh maripan ka Allah wayahna kudu aya syariat kudu aya hakikat gabungkeun kutoriko bakal sama dengan jadi hak jadi makrifat syariat jalankeun hukum-hukum Allah ulah aya mata geus cukup hukum Allah kalakuan wahyu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Sampurna hukum Allah moal aya kalimat dina Islam ibu kaheulai aya aturan cecewo aya aturan kuningan cecewo ome aya aturan teu padu digelar ke hukumna syariat jalan ke hukumna dibagi ke ulama teh aya ulama fikih fuqaha aya ulama usul aya usuluddin ulama-ulama tauhid ulama-ulama ahli tafsir syariat mana jalankeun hukum Gusti Allah gabungna ku toriko boten aya toriko torik jalan toriko menembus jalan beda memang udah mau bedanya punten terbentang di Mangurja ka Garut naon namina jalan abdi di Cisumur ka dieu aya jalan aya malah didinya tapi teu dina punten tapi nuju dina kosan jalan abdi kana galai syukur dan didinya punten Pak asih geus didinya jalanna nuju Medila figur abdi ka galai kuban gitu lah kita mah tanggung jawab panitia ya gitu terbentang jalan di ujung kulon ke ujung wetan abdi di kulon hayang ka wetan tapi jalan teu dilalui teu ditembus rek nepi abdi di wetan ka kulon mah teu ditempogon jalan teu banget moal du tapi kudu kumaha toriko tembus jalanan gabungkeun syariat jeung hakikat ku toriko tembus jalanan engke bakal sama dengan makrifat ka Gusti Allah. Wah aya makrifat tuh syariat teu make toriko moal itu. Nah, make kudu ditembus supaya usul jeung isol. Naon ari usul nepi ka nu dituju. Naon ari isol nepi kana tujuan. Aya bedana? Bu, nepi ka nu dituju lamun isol nepi kana tujuan. Ibu ti Pasir Garu. Aya Pasir Garu? Aya Pasir Maluku? Aya. Angkat tadi ulah ya. Ibu di Pasir Garu angkat tujuan anu dituju ku ibu teh naon itu teh angkat di Pasir Garu nepi ka Cogrek ta eta teh disebut usul nepi ka nu dituju ari iso nepi kana tujuan ai tujuan ibu ka dieu rek naon mantap teu sakur anu usul iso aya nu tepi ka titik dina usul kur nepi we kana tujuan ka Cogrek lepeh molor teu iso aya kitu ayanya angkat si angkat nepi kana tujuan nepi kana dituju nepi ka Cogrek ngan teu iso da tujuanana teu mata ibu kedah makosina teh anu jasima rek naon urang ka Cogrek rek ngaos jadi tujuannya naon ngaos tempat nu ditujuna kampung Cogrek sok si usul nepi ka iso ladang aya toriko cucuk jalan lempangan di Pasir Garu ka Cogrek teh ngarah nepi anu dituju jeung nepi kana tujuan usul
torikun min turuk tapi saya ada leres itu jelema teh aya nu hayang kana motor, aya nu hayang kana mobil, aya nu teu bisa kana motor jeung kana mobil, di sana teh naon? Ulah teh dipaksa-paksa gitu. Nah balipun teh saur ulama, torikoh itu min turuk likulli wahidin torikotun min turuk, pirang-pirang jalan. Aya nu jalan wusul ka Allah nanti ku jalan ngalasuluh. Aya nu ku jalan ngawuruk, aya nu ku jalan dikir kulapan la ilaha illallah. Aya nu ku jalan maos Quran, aya nu ku jalan hatena cinta ka Rasul sareng ka Gusti Allah. Diungan paosan ieu teh torikun mintu. Torikotun mintu perjalanan urang masing mudah-mudahan ieu toriko urang riungan paosan sing jadi toriko nu nepikeun kana wusul jeung isol ka Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ari manusia naon tujuanana? Punten hikmahna Allah ciptakeun manusia teu pati-pati nyiptakeun jin jeung manusia illa liya'budun kecuali ibadah ka Gusti Allah. Berarti tujuan urang di dunya teh naon? Ibadah. Sok torikoh sing hade, sing wau jeung syariatna, sing wau naon hakikat pigawe ku torikoh ngarah makrifat ibadah teh ka Gusti Allah. Cukup eueuh di PR tadi titah neangan dunia abdi tenampi ti guru terkantos maos jelema di dunia teh titah neangan dunia Allah. Jelema mah diciptakeun ku Allah teh liya lo tadi titah neangan duit merolohnya duit pada kalau masyarakat masih kayak bilang ya saruah tadi ditanyakan justru ibu pun ahli ibadah geus mengurangi kana fudul boro-boro nu haramna boro-boro nu subhatna nu halal lagi geus dikirakan. Contoh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi resepina kamiskinan sanes bae teu kagungan ngajak bae ngirakan ngarah karidhoan Tuhan. Kuningan eta aya mah atuh apa? Eta teh produk-produk jadul ibu di sekolah agama ngan diabdi teu dileungitkeun eta teh Gusti urang nadoman Gusti urang sare sampun cai bijil di bumi ayeuna aya punten bu diorganisir sekolah di dieu teh UFKD teh panjang sae jempol ngan ulang ngaleungitkeun produk kolot baheul ulang ngaleungitkeun produk kolot baheul maneh bisa kitu teh ladang kolot baheul sakur cai bijil di bumi menang dipake susu cina dan baik kaya ibun cilaku sumur pahaman hujan si burian gengsi hujan itu ibu ayeuna umurna di SD kelas 2 nah kurang dileuyeun enggak bersama baitun imam pun kantor sulagun kamera di darun bisri
Kita produk ulama sepuh-sepuh urang sadar. Abdi nalar punten keur di sakolana bae rugi mah duklon panton eta. Eta teh kapake tahun 2011 abdi ditakdirkeun dipanggil ku Ilahi ka Baka. Lumayan aman-aman abalihun atuh sabaraha. Terus itu kapan malam teh kudorun. Terus mariun sana kudorun. Putu kolun. Padi itu teh loba buahan asmarun. Tufahun. Kuring teh harapan di Mekah ada tufah ya sih, ayo ada tufah leres gitu apa ada betul ya sih, ada betul ayo betul kalau teh jarum inabun aku jabibun kismis diurang kalau kismis di Arab aloba kismis teh si goreng ayam bahasa Arab na jabibun kismis kena buah naon. Anur. Hargai produk terdahulu Pak. Abdi di sapaparan jalan sampai ngobrol sama anak sekali. Licik deh. Kenarahan aina bijil kawan. Panik motor keren, ayah di jalan teman, mobil kijang, ayah di loba di jalan. Pak eta kijang keluaran tahun 85, era 2020 tilu ke 90 tahun. Tapi eksis we bisa melalui jalan tol siap tanding Jagorawi Pak. Abdi nutur-nutur di Bandung kayak ke Bogor kan itu nanyakeun ya. Kijang Pak tahun 84 tahun 84 luar biasa kecepatan di Udang Wabi tahun 2014 mobil teh itu tahun 85 incuna lagi ke sini itu kamu tahu incuna mudah-mudahan putra-putra dibaukeun karena ilmu-ilmu di para ulama amin ya Allah. Sok cucuk jalaya kutoriko hakikat di Gusti Allah. Jangan ke hukum nu disebut syariat cara digawe ngaku toriko ulah lepas hati hakikat ka Gusti bakal bijil makrifat ka Gusti wau jeung diri wau jeung nyiptakeun diri man arofa nafsah arofa wow, karena diri, wow, karena ciptakan diri. Lamun urang teh wow karena diri, wow, karena ciptakan ibu cilaka. Laras gitu, Allah terus nyayungikeun makhluknya di akhirat. Tempat darul niam nu disebut surga, darul iqab nu disebut neraka. Pilihan diwati surga jeung neraka ibu rek pilih kemana? Kumaha kahirupan ayeuna? Fayusib nafa bima tilfadli wa iyu azib babima tiladli. Allah ngaganjal ka hamba teh babima tilfadli kumalos padol di Gusti Allah nyiksa ka hamba teh ku kaadilan Gusti Allah. Toriko sejak melaksanakan mereka gabungkan hukum Allah jeung hakikat tangarah ayam malipat ulah di aku eta teh amal nu rek teuing surga. Da Allah ngaganjal lain ku amal manusia tapi ku qadha Gusti Allah. Abdi mah sepakat bahkan bunga
dengan johan tauhid neme beta diawaskeun Allah ngaganjar hamba teh ku padona lain ku amal lain karena amal manusia namun karena amal manusia abdi rugi kumaha rugi mana ibu Yuswa galib umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60-70 jarang aya nu 80 tahun aya nu 80 tahun bisa 80 tahun masih kira aya ngantos jarang terus nu ngariung ayeuna aya 100 tahun aya ukur mah aya beungeut palomba itu mohon ibu punten lamun rek ditungkeun kadar amal surga rek dibikeun ku ngitungkeun kadar amal rugi urang umur 60 tahun cokot usia balik 15 60 cokot 15 sabaraha 45 tahun human errornya terus bukalap teh kan teu akur teu langsung ada teh kelakuan teh aya human error cokot 10 tahun ke gelora 45 cokot 10 sabaraha 35 tahun lamun khusyuk ibadah 35 tahun ibu beureun surga teh kualu dipake meuli amal kualu mereka gantian eta amal rugi urang kontrak di surga teh kur 35 tahun ya siaga 35 tahun di depan rugi main logika rugi tapi surga dicaliskeun ku Allah khalidina fiha langgeng di surga da lain keur ngagantian amal manusia ku padona Gusti itu ada pain logika kurang yakinkeun mantang saur sepuh guru-guru punten mun urang amal ulah sok dipake angkeuhan urang teh geus bisa amal da teu satai unggulna jeung padol Gusti Allah ya Allah kan urang mah geuning keun we imah abdi sakunya beres ke depan wabah plong hati teh manikot Gus asapang ibadah urang teh situ sanes aduh nopo urang teh keluar di masjid berjamaah teh nu di urang papangin jeung babaturan masih kene macu sia teh eling-eling geus salat asal teh aing mah salat teh gitu ya da aya angkeuhan amal subhanallah punten ibu sumping we Abu Bakar Al-Waruq guruna Imam Ghazali dina bisa tasawuf Abu Bakar Al-Waruq keras ditukil ku Imam Al-Ghazali sampai ke guru ma farqtu min sholatin illa stahaitu abdi ningali eta katerangan subhanallah satai kukunan saha Abu Bakar Al-Waruq saha Imam Ghazali kumaha dari Abu Bakar Al-Waruq kumaha dari Ghazali di bidang suci luar biasa anjeunna nyaurkeun ma farqtu min sholatin teu pati-pati rengse paragak kula min sholatin tina migawe salat illa stahaitu kajaba kuring teh isin ku Allah lain bangga isin ku Gusti asadda hayain kalawan banget ka isin dugi kakeun mun dibandingkeun ka era leuwih era kuring ulah ngalaksanakeun salat tinimbang erana awewe nu beres ngalakukeun zina asadda hayaan minim ratin palogot minasina leuwih era kuring tinimbang awewe nu geus ngalakukeun zina cing punten ibu naudzubillah min aya awewe ulah ngalakukeun zina umat Islam hatena ayat-ayat dinan ka Allah era mah Bu jelosnya tak kuring mah leuwih era tinimbang maneh teu pati-pati beres kuring ngalaksanakeun salat kajaba kuring isin ku Gusti dina hartos mana eueuh satai kukunan amal kuring dipayudeun Gusti ya Allah panari urang mani kasapang ajenana kaji cecep wah ini bakasap jadi imam teh wah aing banggadena salat padahal di jilna salat teh angofilin di zaman hatena poho min anwa'il uyub
Rek kumaha dipika banggana awal urang Pak. Itu nepi ka kedruk sakate teh biadari dulu ku pirang-pirang kokotor. Abdi napi tipun guru punten mun kabane aya raja salpun guru almarhum kumaha carana hayang salat di sahusu salaya kitu nya panci parenta husu teh kumaha tu carana jawaban ti ajeuna tobat heula salat sabab nu ngahalangan husu teh aya dosa di emutan ku abdinya cik teh ieu angka hota badan dina mastaka wae fasilitas deukeut urang mah dipake wasiat deukeut panon teh deukeut dipake wasiat ieu lisan deukeut ieu cepil teh deukeut mata saur almarhum guru lamun urang hayang bisa usuk tobat heula mepeh salat tobatan tapanon tobatan bisa moal bisa usuk aya keneh deureut dosa moal mata kurang manina sholat teu aneh Allahu akbar bray kabeh Allah nama nah nu ngahalangan biat dari dulu kikilu jeung kokotor dina pirang-pirang dosa terasa biat dari dulu pirang-pirang dosa jole hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam istahyu hakal hayat ye sahabat ye umat kami anjeun kudu boga rasa enak ku Allah hakal hayat apalagi istahyu hakal hayat geura enak alanjeun ku Allah kalawan hakal hayat kalawan sakesuna enak sahabat kawal kulamena nahnu nastahi ya Rasulullah pirang cenah abdi teu izin ku Allah jeung ku Rasulna kumaha Rasul qala Rasulullah la sakadari nu disebut era teh lain cukup mengucapkeun urang era ku Allah izin ku kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era kumaha atuh sahabat ka Rasulullah naroskeun ye cek Rasul cek sahabat kumaha ya Rasulullah disebut istahu hakal hayate ihfad saka wa ma wa wal fatna wa ma awal ifad kudu ngaraksa anjeun ifadu aya ifadu kudu ngaraksa anjeun kabeh arosa kana mastaka wa ma wa jeung organ tubuh bae dina mastaka raksa wabatna kudu ngaraksa anjeun kana patuangan wa ma hawa jeung perkara nu sok asup kana patuangan aya naon dina mastaka soca ibu soca ya Allah kurang-kurang saeueuh panon teh ya ladang ningali jadi keheul kasalaki ladang ningali jadi goreng jeung tandangan ladang ningali jadi goreng jeung orang tua ladang ningali carita nama ngaji muslimatan ngaji rutinan bulbes naon cenah bulbes bulanan desa aya teh sadesa sukawi gitu sadesa suka alhamdulillah mewakili alhamdulillah orang pilihan si bangga urang jadi orang pilihan ya Allah teu sakabeh hantena disorot ku cahaya ridona Allah tapi jejelmaan main jasa bungkul nu dikersahkeun ku Gusti Allah sipina syukur ka ya Allah urang ieu dina lingkungan socak lahir ningali deukeut kana fasilitas masyarakat balik poldes gigireun ka tempo bajuna halus
jaga sunyi nempel jadi nalulungan ngaborosol jaga di teng-teng nage kantong nate luis dan halus hari pulang kapan baju bulari jaga bau kantong nage pamere sehingga nanti diarah kantongnya Katempo, kapikir ku akal, tembus kana hati. Katempo teh dina hati teh salaki. Nyaan salaki aing itu tanya. Nadang ningal. Atuh balik teh ka imah buat paeun pasaha. Buan paut datang salagi di kebon di sawah di lapang gamelan datang coba ditanya di gapatu Pak Adu tulalenge Pak Adu hirup di salagi datang seri ya Allah dia kalau kurang ladang ningang kita harus salagi ayo mati Tuhan masa beda kisah saya mikir terus pikir salah kita tos capek bilahi apa ibu ditangih salah dia bapak nanti bisik aing kudu mikirkan salah kinalain mati kos buldes mana kini kos buldes oh jadi MUI ngariungkeun dina buldes teh kieu hasilna cok langsung dina ka MUI jangan dia sing tanggung jawab di pemerintahan aing cing saha nu belok saha bibir kita panon teu bisa ngaraksa eueuh KR matak saurosul istahil hafal hayat infat roksaka wama ari para sahabat para tabi'in anu sae panahna caket sareng Rasulullah tahu kata Gusti Allah bi al-sudin tahiratin ibadah teh ngalaman lisan-lisan anu suci teu pernah dipake ngagibah ibu ari urang pantak diwakili teh pacampur eta teh jeung ngagibah teh kumaha Allahu Akbar meme asup kana lawang masjid ngomong geura ajengan da kudu bae di masjid. Oh, kitu teh. Kitu terus. Jangan bilang cuma ini kacau deui. Anda cuma ayo budak kali-kali umat tadi kan kering-kering lah. Ngomongkeun atuh takbiratul ihram teh kumaha kalisan teh al-sudin tohir. Eta teh lain batur kalahuan Nungawi seorang ahli-ahli ilmu, ahli-ahli ibadah, ahli-ahli tahqiq, beges bener ahli-ahli ijtihad, beges sungguh-sungguh dari ibadah. Suami jeung istri pun bakal ngahiji di dunia mana tapi ke akhirat lamun hatena geus kahiji sareng ini pamajikan. Urang manu kahiji teh awakmu itu saudara kasar kita kahiji Tegeul teh keur tumpak we. Subhanallah ya ibu caroge sareng istri motos kahiji manahna sidoakeun siliham caroge tos saged bade jumaahan ngamok anuan kapret kahanap sarung di popea
tos cebor ngamo wangi-wangian surat sebrot memeh ini ku ibu tetep heula naon maki ibu kudu neuteuk oh ngeureukeun irisan teh sing dumareudak anu salah ibu tisu mula urang teh bisi aya dosa akang ayeuna rek menghadap ka Allah salat Jumat bisi teu ditarima di mana akang sok urang rubaran bisi aya dosa jeung abdi pernah kitu teh mantap su teh kana panjumahan pusu atau walutan tah ieu jadi kamari atuh paingan urang teh hese hus dabi'ah dari dulu al-sunnah teu-teu arkanah teu natia karena saya udah deh ya lagi mata dia sebenarnya Geuning jauh kene urang teh paingan tanepina jauh kene aduh abdi teh jangan nyaroskeun dieu wios angalin sok abdi sok kita lain mana karangan abdi cek hadi cecep abdi inti para ulah biarkan dinapia anggotana teh bersih sabar arek menghadap ka Maha Suci daun si daun ayeuna mah kaepunta dengan maksudnya jalmi mukmin anu soleh cicing di masjid teh saperti lauk dina jero cai betah gitu betah aja berapa betah di masjid pakai rumput di pamajikan lengkong ieu maksud betah teh pake dzikrullah ka Gusti eling manahna ka Gusti beda jeung nu munafik masuk ka masjid teh jiga manuk dina jero kur karepek beres teh imam assalamualaikum oh sing ngacur udah tahun mau wiridan kumaha lagi lah imam nya gitu lanjut dari lapan kecowis mari ngomong Pak ada ngacur aku ieu nah ieu ini ngomong dari bener eta teh biak dari dulu masalah sama kotor dos urang teh dengan manehna teh nya keur babasaan ari keur ngobrol jeung bapana urang siliduhakeun urang teh urang siliduhakeun ayeuna urang diriungan mudah-mudahan Allah teh diriungan deui di sawarga kitu terus ada praktek toriko hasil namun toriko teh menembus jalan berarti kurang selamat toriko nasihat ulah luwakli lakon lain menyekeun luwak lurus teh tereh nepi kanu dituju tereh nepi kana beda ibu irit di Pasir Galuh sumpang simpah liyo nepi kamu ngeusang nadina mengko batur ngaliung tujuan ke naraon cenah ieu mah kana wakat efek eng miluan teh aku berjanji miluan lain rek ngaji teh
Alhamdulillah waktu terus beres macam-macam pemahaman mana di jalan kene itu kan channel mudi bola radio luak Sirotol mustaqim jalan anu dinul Islam agama berarti orang jadi salaki kudu kumaha lain ngumpul jasad lain ngumpul fisik lain ngumpul awak nu ngahiji teh lamun aya ngahijikeun ku Allah di akhirat jaga di surga hijikeun hatean kumaha ngahijikeun hate sing silih tulungan silih pikanyaan silih doakeun silih hamdulillah silih cocok membagikan kenusur ikunya kalau doa tapi kalau aku tuh ojo lu gitu mau ngahidi masih ikut berjanji sehidup sedaun gerah yang dibentur Allah makan mudah-mudahan torikoh kurang perjalanan ibadah kurang rek gabungkeun syariat jeung hakikat aya dina pitulung Gusti ngan pedah ngarah cepat lempeng bener sinae mutabah jeung Rasulullah ucap Rasul cek Rasul ulah bon Rasul kawawa mutabah utusan dina margi umat di dunia sabat lambang bergerakuna ku Allahumma sadayana mugi damel mutakin pangkatna amin. Terakhir nate mugi damel mutakin mata surga teh lain keur beunghar lain keur ajengan lain keur pecahat tapi uiddah lil muttaqin surga nu dicita-cita kurang aya ka surga teh uiddah lil muttaqin keur bae teu beunghar kudunya asal kasur ibu hoyong ka surga wios ibu dipaparin miskin ku Allah ibu kita tadi sadar teu ini ada orang banyak itu teh ari ka ayam beuh sagala lo tapi goreng jeung anu kagu sok salah nyalan moal nepi anu dituju Inna Allah Ta'ala la yukti ad-dunya bi amalil akhirah wa la yukti al-akhirata bi amalid dunya. Rasul terangkan saya Gusti Allah la yukti lamun kahiji lagi tidak la yukti yakin Allah bakal maparin ad-dunya karena dunia bi amalil akhirah ujalan amal di akhir tapi wala yuti wal nabi
Allah moal makarinkeun al akhirata kana akhirat bi amali dunya ku amal mempengkeun bahasana mun urang amalna selalu di akhirat dunya bakal dipaparinkeun usaha ku Allah ngan lamun urang dunya ngumpul eueuh akhiratan punten catat punten parubana terkadang dunia nu diundang-undang cek Allah kedimikeun namun kiamat dimikeun dunia intil tak ngarawat anjeun hakana dunia falah tampo sing jadi kaya kita dunia mah moal kekal moal abadi imma antu farikoha boh anjeun diheula disahan kana eta dunia wa imma antu farikoka boh itu dunia misalkan diheula ka anjeun dina hartos moal abadi dunia diudang kurang dunia teh duit teh diteangan hulu pet naon hulu dijieun suku dijieun tisu nepi ka sore dunia we eueuh salat ngaji dibikeun ku Allah teh pala tampo sia malang moal naon ciri na moal langgeng nah manehna ti heula mohon eta mohon di saat eta dunia atawa bangkrut manehna hirup kene dunia geus itu acup teh buya marah we kuku kagilir kasabrang kapalembang ari-ari mawar jauh kasabrang kapalembang mawar aja satu puluh ibu Nilta ibu Tebona jadi TKW ke Saudi imah bertingkat mobil mengkilat ladang diudak dunia teh dimikeun ku Allah catat alatanku dunia amualankeun kok ibu diulah maot dunia raya kene puas imah ladang TKW di Saudi nu opat tingkat mobil nu berkilat ibu pae heula eta imah dipake pangantenan ku salaki jeroan puas bukan ngaji terus rantui baju gamis ladang TKW di Saudi di Jepang salomari baju halus perhiasan buat cepuh ibu maot dipake mas kawin ku salaki ka nomor puas mata ulah dudunya geus kumaha atuh Abu Bakar Al-Warraq ditaros muridna cara supaya jadi amal akhirat akhlasta ninyata ikhlas kere ninyata karana kermacul sing ikhlas ngalah-ngaladenan caroge sing ikhlas ngarah dibikeun dunia jeung akhirat ibu sakapun sok heul ngaladenan caroge teh tawa ikhlas selamanya gile bakal segala testimoni nama gampang ibu capek dengan ulang salaki jadi ikhlas dari ikhlas mau capek terus saya capeknya sudah tadi sudah lemah lu mau capek tentoi mau bisa ikhlas mau bisa ikhlas sabab ayat dari dulu kotor bina awak kurang rumah dosa jika jatuh ilah sekadari sayyin nafsaka bil maksiyah wala tusayyin nafsaka bil to'ah giringan awak anjeun teh boga rasa maksiat ulah digiringan tugas bisa mana
tobat. Anu paling parah ibu urang ngalaksanakeun dosa teu asa dosa catat bakal kosa teu hatina segelas sabab dosa jadi gede. Sorry nih, ibu minggawe dosa teu rumasa dosa eta jadi dosa gede. Kunaon make jadi dosa gede? Dawa dosa leutik ari teu ditobatan. Ayeuna punten ibu rek naik tobat kumaha dosana ge teu di aku dan udah naik ngalaksanakeun tobat teh lamun dosana di naon? Di aku. Ari urang kan teu asa dosa. Ceplas we kan ada coba turun. Ese ngari cukup ke halo aya daun konteks. Oke. Dosa teu. Untuk di aku, di sini bagus biasa sudah. Aduh, ini sebut-sebutkan biasa tuh bahasa naon. Naon sababna muntah rumasa dosa Allah moal ngalungsurkeun taufik eta jelema moal bisa tobat. Da tobat teh ku taufik da Gusti Allah. Satu logika jelas. Ari taufik tingali kita sapina khalqu qudrati taatillah penciptaan ku kodar Allah cara bisa digawe taat ku taufik. Lamun tadi aku dosa taufik balibikeun ka Allah ka urang otomatis ku sabab taufik tadi halangan moal bisa digawe tobat. Lamun dosa teu ditobatan boro-boro gede duleutik ge ngagede. Tapi sabalikna moal aya dosa badan lamun urang terus-terus ditobat. Maka anjuran nafatubu ilallahi taubatan nasuha. Garek kalau dari hal profesional. Jadi takrib teh naon? Halodo teh minal madolim wal maasi. Jelema teh eling terasa dosa. Ari bumi istighfar. Ieu teh ilang dosa. Mangga doana dipentangkeun kurang. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa'zilis alaina miroro. Dari banyak yang sini salah ada. Salah ada. Gerela, mer, parsilis. Parsil asamaa sedang amar asakin tidak kurika bil kasih mun kun itu berkata asa oh iya sedang amar parsilis sama parsilis. Kita gadungan semua. Oh, dengan awas ibu bios. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa'arsilis samaa alaina gitu. Paingan kalau nalila doa binasa mana jangan telir Fa'arsilis sama alaina mirro.
kuningan atau sombong. Allahumma sok atuh sunat tuh mugi Gusti ngapunten Abdi bisa daya mugi Gusti ngalungsurkeun hujan ka abdi sadaya. alhamdulillah. Nuka ini teh mugi Gusti ngapunten ka abdi Sadaya. cik minta hampura teh tina naon naon tina berarti urang teh loba naon Arina laguna mah bisa mugi Gusti ngapunten ka abdi Sadaya mugi Gusti ngalungsurkeun hujan ka abdi sadaya. beres eta dikumandangkeun ka salaki baleud goblok goblok teh teu aku logor goblok teh sanes kasar goblok teh lo teu aku itu dipenta nyuhunkeun dihapunten geus nyuhunkeun dihapunten gawe naon kan eta teh gelo teu hafal indeks prestasi na itu lima nu bawi saur tadi aya ukur sakadar nepi kanu di teu nepi kana 7 nu alus banyak nepi kanu di oge nepi kana 7 sok tujuan urang teh hayang dihampura si ade atuh ulah anu we dilakukeun sate ulah ngahajak beurieun anu henteu ngahajak ulah cik atuh ulah ngahajak apa eta teh daun bonteng daun lipat kapanan ari jual beli teh kudu antaronin silih dikali kudu aya ijab kudu kubu nu dijualna kudu kubu hargana ulah beli kuning dapat kau celaka Pucuk mangu. 50.000 dasar dia itu telur gede. Kado telur gede. Allahumma inna nas'aluka inna kunta ghafaro fa'arsilis sama alaina amin Amin. dengan lagi kurang sih diturunkan taufik bisa digawe tobat amin. Doakan abdi para santri ending hari santri nasional para santri ku Allah sing biasa ibadah tobat guru-guru nadi pasantren sing janten ahli tobat sepuhna urang kali sing janten ahli tobat bari diabdi tobat aku Allah ya robbal ibu kurang cinakeun hirup di dunia teh ngumpul ibadah ka Gusti Allah carana ibadah sing ikhlas aya yang diketerangan bios jadi boleh dosa inna fi'lal abdi inna ma sorot lahu qimatun inna ma huwa lima waqo'at minallah mauki ar-ridho wa qabul sok balikan deh
Berasal punya pamungkas. Inna filal abdi ger. Inna filal abdi. Itu capek enggak? Oh, soal itu capek. Inna filal abdi. Inna filal abdi. Inna masorot. Inna masorot. Lahu. Lahu. Kimatun. Kimatun. Lima. Waqa'a minallahi ta'ala Minallahi ta'ala. mauki ar-ridho Mauki ar-ridho. wal qabul. Wal qabul. Bareng. Masih punya? Inna filal abdi bareng. Inna filal abdi. Inna masorot. Inna masorot. Lahu. Lahu. Kimatun. Kimatun. Lima. Waqa'a. Minallahi ta'ala Minallahi ta'ala. mauki ar-ridho Mauki ar-ridho. wal qabul. Wal qabul. Dua kali tak kelakar. Kali dari cipta ini jelas. Inna filal abdi. Inna filal abdi. Inna masorot. Inna masorot. Lahu. Lahu. Kimatun. Kimatun. Lima. Waqa'a. Minallahi ta'ala Minallahi ta'ala. mauki ar-ridho Mauki ar-ridho. wal qabul. Wal qabul. Sampai 10 kali. Terus orang aja hayang mereka riuhnya. Ya. Inna filal abdi sanya ngeke. Aku dari babi kasarnya. Rasanya jeung baroda. Kayak gitu barunya dia. Inna filal abdi sanyana pagawean hamba na Allah. Inna masorot pastina jadi lahu pikeun si abdun itu pagawean teh qimatun harga dipayun Allah. Lima waqa'a min Allah karena aya perkara waqa'a nutubi bakma min Allah ti Gusti amin Allah lain pagawean kurang. Dua syarat mauki ar-ridho wal qabul. Cicing dina patempatan ridho na Allah jeung qabul na Allah. Lamun aya hargaan pagawean urang di dunya, aya hargaan dihargaan ku Allah. Hiji tekadkeun lima waqa'a min Allah. Eta teh ti Gusti ulah diakukeun hasil tanaga ulah diakukeun hasil pangemut kapinteran sadayana teh nikmat anugerah ti Gusti Allah. Dua mauki ar-ridho kudu cicing dina tempat nu dipikaridho ku Gusti Allah. Wal qabul cicing dina qabulna Allah. Sartul qabul huwa al-ikhlas. Syaratna qabul teh naon? Berarti ulah diakukeun meunang urang. Pagaweanana kudu dipika ridho niat kasih ikhlas. Kakak aya hargaan dipayunkeun Gusti Allah. Ulah teh hiji lakor lamun sing lebar dan moal aya nilai dipayunkeun Gusti Allah. Teu cukup ieu teh pagawean teh dipikaridho. Cirina teh dipikaridho teu kaluar tina papagon syarat. Teu kaluar tina papagon syarat. Bener ijab qabulna, bener syarat ijab qabulna, bener ucapkeun ijab qabulna, barangna mamlu dipilih. Bari silih pikaridho antara bayi jeung Ustadi. Sah dipikaridho takwa Allah. Ngan eueuh qabul lapur. Naon qabul syarat kudu ikhlas. Allahu ikhlas lapur. Allahu akbar sarokat dua rokat tilu rokat eueuh ikhlas lapur. Inna Allah ta'ala la yaqbalu amalan khaliq rusul. Allah menerimakan amal seseorang nu kacampuran ku hiji perkara moal sing leuh
mau ki ar-ridho wal qabul. Pagaweanana kudu dipika ridho, bari kudu aya dina qabulna Allah bakal ditarima lamun qabul teh naon? Ditarima ku Gusti Allah. Sing sadar lima waqa'a minallah mau ki ar-ridho wal qabul. Mudah-mudahan urang diusulan taufiq wal amin. Ibu apa teh Rasulullah sallallahu abdi pangitan siantri bari ngahapunten. Urang silumbakeun sareng abdi panjang nyarios abdi mudah-mudahan teu nyedak dosa baik Allah sing janten ilmu bermanfaat ka urang sadaya dunia akhirat dugi ka akhirat betul amalia dunia pentenan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma massayina wa talabina bi rahmatika ya Allah ya Allah ya Allah wa bi fadlika ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Allahumma zidna ilman nafi'an wa tilmidan kasiran li dinik warzuqna rizqan wasi'an wa fahman shadiqa. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin al faizina dunya wa ukhra. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.